Ya, pencit eta sapi sakalian rasanan kapan keponyakan didinya arek aya hajatan kawinan. Heeh. Ngan ku kami teh geyang we dibawa si sapi teh dituyun dibawa gitu ka Cisamping dipencit lagi di Cisamping ame jauh ti batur cenah nyebutna teh ti tatangga da bisi rame. Heeh. Ngan ku kami teh dipencit dirasanan Gus beres tadi rasanan ma yeuh beres sapi heueuh tah bawa ka ditu ka Cirereseh ka pamajikan jengjang anak yeuh tah aya sukuna aya kulit hulu aya cungur jeung aya jano tah bawa tah pokokna kami teh dibawa dibere loba bae ku indung teh ngan pepeujeuh mamami HP ulah mulang ayeuna da geus peuting geus jam 8 yeuh jam 8 peuting geus sore pepeujeuh ulah mawa daging atau nu hanyir-hanyir ka tempat nu eueuh batur angot eta tah Ramo Kasang di dinya nu angker teh geuning heueuh mak kitu basana cek kami teh ngan dipikir-pikir ku kami lamun diisukeun si daging moal bener kahiji bau kaduana lah pokona mau intina mah moal seger bae oh cenah cek tatangga cenah inget kasih teu cenah ngan ku kami teh kieu we mak yeuh moal bener lah lamun teu dibawa ayeuna ka ditu ka Cirereseh si daging pasti anger moal seger moal bener yeuh ping pepeujeuh ulah mawa daging ti peuting angot jauh kitu pepeujeuh mamah teu ngidinan ari kitu kunaon di mak yeuh eta teh di jalan teh moal teu riweuh engke teh beranu jurig aya dedemit bahkan aya maung hayangan kana daging mak tah ku Iping digosok huntuna maungna ku heunceutna tah heuncet sapi lah sok di dinya mah mengke papanggihan geura di ditu lah moal mah Iping rek berangkat bae ayeuna hayang apal maungna malah arep atuh ari teu ngadenge ka kolot mah da kolot baheula mah pantangan mawa daging ka tempat nu eueuh batur kana leuweung sagala ka ditu ngan kami bungkus bae diasupkeun si daging teh kana pusri ditalian ku kawat acan da bisi aya maung nu ngarawod cabajeng bisi aya batur nu menta moal dibere ku kami geus berangkat kami ti tempat eta ti Cisamping teh geus liwat Sinangsari Cimerak liwat Sinangsari tah geus kadeukeut ka Ramo Kasang bener-bener euy aya Pak Puriding coba poek mongkleng buta rajin wah pokona mulai sagara inget ngan si daging teh ditalian kami diharup-harup acan Gus dari Ramo Kasang teh atuh jalanna bulak belok nanyak air mudun ngan kami teh wah geus rada sieun yeuh budul keung kieu aing ngan babacaan we sabisa-bisa baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bagus segala pokona mah kami bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dul hayeu ti kurai kieu kaluar kesang tiis kesang panas keluar siun muriding bulu punuk wah geus da bener malahan mah
di jalan eta di Ramokasang pas didinya di Nansusiuna bahkan didinya cenah kabar hadari aya pembunuhan sering aya pembunuhan pemalakan bahkan begal oge sok didinya berak bahkan nu kamari opatan teh anu maling sapi cenah urang meni didinya dipaehan didinya ku urang meni pokoknya loba korban we didinya mulai rei betul aing astagfirullah siun wah nu itu teh bahkan asa anu ngomong kieu ye mang menta sukuna atuh datara ngapan jurig mah anggota mun teu mah blis kita ngapan cenah mang minta daging na atuh padahal kami teu dibere daging bra ieu ngan ceker mah heueuh berarti jurig salah eta ngan kami teh belok ka handap rada kaluhur deui belok deui bas dina awi-awi heueuh rek lempeng bet si motor digas ku kami bet kayatan nguaran burat uluh ieu burat teuing kunaon ku kami geus dioper kana 2 kana 3 masih kene balik di kana 2 dioper ku kami ngan kami cadu tadi teu ngomong moal aing ngalieu ka tukang da cenah pantangan lamun aya jurig atawa kuntilanak ulah pernah ngalieu terus we ka hareup fokus ngan kami ieu berdua mani burat-burat teuing wah kami teh nu ngaran ripuh eta burat hingga gas cek kami teh ieu berdua atatawa nangko di aing ieu teh si jurig teh si kuntilanak si dedemit teh berdua ieu atau mau urang teh kami teh ngan wah nu ngaran siun berdua asa wah pokona mah asa ngalayang be si motor teh asa teu napak kana aspal eta bedul ieu jurig naonan yah wah pokona mah nu ngaran itu teh kami babacaan bae da ieu mani ngaran burat sanga bonceng ieu teh kami teh ngabonceng jurig ieu ngabonceng kuntilanak ieu bedul nu sabaraha kilo sigana mah kuntilanak anu gendut cek kami teh ieu euy ulah nu aduh obesitas ieu kuntilanakna bedul burat-burat teuing coba jauh keneh nanyak masih kene hujan ngaririncik wah pokona anu ngaran siun bae kami teh huduh tuh ayeuna ge muriding keur ngadongeng nage kami wah bet tinu jauh bet ka tuh geuning euy wah anu kulap-kelip naon tuh lampu alhamdulillah geus aya lampuna hate ieu can bisa ngomong alhamdulillah ieu kami ieu da eta nu ngaran siun heueuh beuki deukeut kana lampu alhamdulillah ngan kami teh geus beuki deukeut teh sup bae eta teh kana lampu hareupeun pos rona lampu eta teh ngan kami gawat-gawat geus standarkeun motor dileu ka tukang kami ari sugan teh bet eueuh naon-naon dina jok tukang eta eueuh kami teh geuning eueuh naon-naon atawa sia jurig kuntilanak sia geus mantog goblok sia nyusiran aing walah masih kena haheho teu we modar harita kami ngan geuning eueuh alhamdulillah eueuh ngan ngaliuk dikontrol ku kami motor teh eueuh liuk ka tukang kana ban horeng atah adol jadol teh aya kalecian eta si bana kempes horeng lain jurig ieu lain dedemit lain kuntilanak horeng teh bana kempes nu matak berat teh kehed aing mah gedebul bekok ku aing eta jurig teh dedemit horeng teh lain dedemit ieu bana kempes
modar aing tak kewer-kewer geus lah biang aing sugan teh kuntilanak horeng teh eban kempes jadol edan aing gelo aing gedebul